itu bulan euy. Mau geblay tapi mamalahan otak kamu rasut. Autan gitu atuh. Edan gitu euy. Dia teh gelar apa? Stiker saja kumaha. Gelaran rahwana ngamu milik Aji Pancasona Raweon. Pancasona desa ngempalkeun ti jasad cek pamani masih ninja keneh kana bumi. Pancasona 1000 kali paes 1000 kali hirup. Itu gagahna perbawana eta Aji Pancasona. Selama kaki itu teh humana. Ayo Rama. Usik Rama. Mana jago desyaha? Baksat. Ampun ngesotkeun kawan. Lain lawanan lain kelas semua. Bak muter gitu kalau huruf. Nyok, naon. Ade siapa? Ya. Gusti nuker lu tinggal kelas tinggi tama grup. Eta mah 40 juta ka luhur eta mah. Nu perang luar biasa. Ngobrol sareng kamu Nur Baiti teh. Nah, ulah. Gue yakin karak datang teh ngulas beuteung tadi mah. Guru entong tadi teh. Rada teuing mun. Ya ampunnya. Aduh ampun teh neng. Ngom naon? Awas ya sih kesini teh. Kemudian nafsuna kakila gila nafsuna kakila gila nafsuna kakila gila Jatinira Pampewala elah bala Isulingkang damar kangenan Pangestu beraja dewa jagat Inga betara kesulingkang damar kangenan Pranya Pasifik Permata Tampanan senjata kudewek diksa kula beraja diksa pangusak kula pawongan raja aranel nendepkan senadyan kebiaring pamor jalma malih-malih mindah rupa muncang lapuh kapuhu kepemulih pakandangan wisdati orang ipis para jina kurang bojagena isu jata isu niki pakam mancing dadanira tampanan senjata isu niki gua wijaya
Wijaya nyemprung ka dia malam tung rapi-rapi ngegepur liris seudeu kawas minyak jalan lajeng we kena pisan kana ti korongan masing pati tumekaning para lajeng we ngagunakeun aji atau napi anu kasebat nyaeta Dasamuka sirahna atau napi ieu mastakana aya 10 teh pamana atus anak geger kowe rahwana ngagunakeun ieu Dasamuka itu sareng kitu ya Prabu Dasamuka upami dipengkang panah gua Wijaya bawana ieu Pancasona 1000 kali mati 1000 kali hidup Irama bingung udah menghitung susah mana nu kaya sudah Yai Gunawan mau kawangun cimbe gongolongan Pancasona eta kagungan tuang laka lain naon pan da dihinteun teu ge moal aya monyet hideungna meureun bener amal kaulang ulah kapalangnya bela akang kudu naon anu kudu disasar kumaha upami disasarna teh palemah jantung kalayan sok sanajan henteu langsung mati tapi eta nyeri anu bakal lipetan tinu biasa kalayan pun lanceuk maka kana Dasamuka mah sieun ku sifatna anu goib sieun ku sifat anu jurig sang sajabina da maklum anjeunna mah jami kitu telenges ke jeung sang sajabi dadana heula anu kudu dipanggang dadana rupina mah supados tembus kana jantungna mun geus ku gua Wijaya dituluykeun ku anak Geidang anu bisa ngudag-ngudag irahwana eta anu pina mana hancur nanyelkeun bener adi rahwana wancing kudu tumpur poe ieu baik ajeng ieu panah gua Wijaya keuna pisan kana dadana anyata keuna pisan kana jajantungna ajrit maratan ngocak maratan mega nyanya panah jangaran lajeng Geidang
biasa ngaluarkeun sora-sora anu parantos perlayan parantos deui dikieu. Kakang rahwana iraih kumbakarna ama ieu putra Indrajit kaula pun sarpakinaka kasep ieu paman Patiprahasta saya hidup di pemberiku panah kedang manah biasa ngaluarkeun sora nu parantos teu aya dikieun ieu Prabu Rahwana di pemberiku panah kedang mugi ka sapudeureuh anu kasebat kana Lisada aya dua gunung nyata gunung Sondara-Sondari hari gunung Sondara-Sondari teka pungkurna penjelmaan putrana anu ditelasan pati wisan nyaosan kapalai Dewi Sinta karena ditugal jana ditelasan pati diperwasa ditigas beheuna namun kebiasa katampi kuyuk Dewi Sinta jalaran eta sanes Rama sareng Laksmana ieu gunung anu sakawitna putrana tanapi ieu mastakana Raden Karnadakarnadi ngajengerek jadi gunung Kemar Sondara-Sondari ieu Prabu Rahwana lumpat kalau sanana nyumput atanapi hawa tina udagan akrama buni-buni teuing ngeunah kaula ye panah etan macokan aing nepi ka nyerina kabina-bina kaula nyumput buni di dua gunung benas tikersah yang dumampara ieu ge ieu gunung Sondara-Sondari teh maksad ngahimpit atanapi ngagencet ieu waruga nada samuka anu nyemplet ieu gunung Sondara-Sondari lajeng wae ngagencet kana warugana lajeng ngagencet kedua lajeng aya saratan katinggalan pranyata sukma akmana ieu Raden Karnadakarnadi ama sa ieu putra Karnada sareng Karnadi hoyong sareng we sareng ama alim papisah deui sareng salira ama tos di dieu sareng putra-putra sono pas ampun anoman kaula nungkula sok geura sampunakeun sok geura jejeg eta Rahwana supaya tamat riwayatna kudu damel tirik rama gunakeun sae
alam naon ngaranna poek mongklen utara din di mana dulur-dulur kula di mana balat-balat kula di mana harta ieu teh alam naon ngaranna poek teu katingali curug-curug acan kaula nu ngabaturan di mana ieu kaula adik kula di mana lanceuk kula di mana ieu kaula ayana Menyipin ngerasana jadi jalan manudurak Manuhum asli datang napan dia kulaya di mana tapi kuek-kuek kuning asup dari karena baru bakal yakin kubing ku bumi tadi tampi ku jagat tadi tarima komo kuno kawasan Gusti ampun tobat geus lain mangsa ulah di mana geuning ieu kaula kumalayan sosorangan peuting teu puguh peutingna beurang teu puguh beurangna ieu teh alamna amuing ucu ulang teh sing paluring kapuluh-puluh ucu geuningan kieu urang-urang ngalaman jadi wiwiwa komo ku bumihan teu ditampikeun jagat teu ditarima komo kuno kawasan urang mudah-mudahan we ieu janten hikmah keur urang yen ieu ngaran-ngaran hirup umuh babarengan gotong royong saurungan dauyungan teh barengan ku kaimanan jeung katakwaannya dipungkas ku kembang pintik sinebaran sari tutup lawang sigota pemirsa mau gitu laku lampak manusia di Marjapahit najangga perkasa sakti belit tanding manggulan mangguling tanaman salampah mengpar tina